Mana di si Ici tiga bapak pamajikan teh. Heran aing sok babari eueuh. Kade ka imanu heubeul deui. Teu nyahoan urang geus pindah. Ceh! Ceh! Aya naon sih gogorohan wae. Aisyah tos di mana mama jut helm? Tas meuli helm. Ya Allah, Ici. Emang sih geblek motor? Nya helm-helm na heula. Ke motor mah gampang. Nyerakeun aing ieu mah. Hidang pisan. Pangakeun cai angguran mayang mandi ya. Cai di mana? Ngajing-jingan atuh Ici sia teh kasalah kitu sing bela. Sugan teh cai kobak. Can aya cai. Itu cai kobak loba. Emang aing domba. Mana kena cai aing? Heuh atuh kedeung. Kopi eueuh, naon eueuh, hirup teh kieu wae cih bisi ama aing. Ari pukun pisan gabeug salaki teh. Sagala aing tah ngalacai. Mana sih yang ngalacaina? Arek ngenta aing ka tatangga. Sumur kararosong di imah lah. Oh, bener. Aing saatel yang mandi ya, Bro. Kan itu. Soalnya Ah, tungguan. Aing aya cai kobak kok aing. Bere cai kobak lah aing tuman lalaki ngan nitah marulu. Aing hidang pisan si Jepri mah. Nitah wae ngelacai, mandi hang di pandian, daang di huapan. Ke lila-lila ge ku aing disolatkeun tempokeun we, ku aing hakan si cai kobak, aing bere cai kobak lah tuman. Mandi hayang di pandian. Galak eueuh gawena. Anjing meni aing hanjakal kawin aing jeung si Jepri, aing nyokri mah dijodohkeun aing ka bos Cirem Telos aing daek we lah. Sudah di mana cai aing berat ya? Buru. ya di kamar lah. Kedeung. Di kamar mana? Tadi siang ngomong kita di kamar. Kamar mandi. Kamar mandi kitu ngomong siang mah. Cai. Cuma di kita ke tara didengekeun sih. Bisa dituteun kamar mandi. Tadi ngomongnya kita di kamar. Aing nunda di kamar salah marulu. Tadi di kita ke kamar, aku aing bawa ke kamar salah keneh wae. Kaki di bidang, nitahna daek nitah doang. Ngalabatan boga orok aing mah. Kan ku aing bere cai kobak tah sia. Bang, tuh arek mandi mah, buru. Oh, aing mandi. Ya. Ulah ka digawean naon? Moal. Pangajolkeun manuk. Emang boga manuk? Iya sih. Manuk batur eta mah. Geus kajin jual. Cek keur meuli beas, jual lumayan. Ke kanan batur. Moal. Aing tanggung jawab. Jualnya ke mana? Ke toko emas. Emang Manuk teh. Ya. Laku 4 miliar mah. Gimana itu? Jual sih aku aing gitu. toko emas mana ieu? Toko Mas Wagino. Ya Allah, si Jepri pembung-bungna usaha di manuk batur kita dijual coba. Haram jadah si Ici. Ici! 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 Hei! Ngejual manuk tadi. Adalah sia. Naon? Aisyah ngaca di mana? Di kobak. Di Kobak. Heeh. Emang kunaon? Ai ku sia kasiu. Lu anjing.